Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana, kumaha kabarna? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Patepang deui sareng Bu Guru dina pangajaran basa Sunda. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran bahasa Sunda. Sate acan diajar, hayu urang maca doa. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah denget ieu, Bu Guru bade ngadugikeun materi ngeunaan cara ngawanohkeun diri ka babaturan. Mangga didangukeun. Pada kesempatan ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang cara memperkenalkan diri kepada teman. Silahkan disimak. Kenalkeun, nami Abdi Yulianti. Abdi tos kelas 1, yuswa Abdi 7 tahun. Abdi sakola di SDIT Nurul Fajri. Bumi Abdi di Telaga Asih Cikarang Barat. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya sudah kelas 1. Usia saya 7 tahun. Saya sekolah di SDIT Nurul Fajri. Rumah saya di Telaga Asih Cikarang Barat. Pek praktekeun cara ngawanohkeun diri hidup sapertos contoh. Sekarang silahkan praktekkan cara mengenalkan diri kalian seperti contoh. Alhamdulillah, materi dinten ayeuna parantos rengse. Mugia barudak sadayana tiasa paham kana materi nutos didugikeun ku ibu. Hatur nuhun. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.